Hirup loba digogoreng jeung dinyeri ku batur omat ulah dibales. Justru eta kasempetan keur nguji hate urang. Rada nyelekit kanu ati mah jamak karana ge jalma hirup wajar mun ngarasakeun kanyeri ati. Pangeunahna sehat teh ku geus ngarasakeun gering, rek kumaha ngarasa ngeunahna hate lamun teu ngarasakeun peurihna hate. Nyieun kahadean ge sing ati-ati, utamakeun kaikhlasan hate. Mun eueuh maksud ngajak batur kade, tong sagala hayang kanyahoan ku batur justru eta nu mawa cilaka. Geura deukeutan Allah ku jalan ibadah anu khusu. Geura beresan hate ku jalan loba nginget-nginget dosa. Geura lobakeun kahadian keur bekel jaga urang balik. Prak. Geura hitung umur etang yuswa ayeuna sabaraha taun. Geus loba amal keur bekel jaga di akhirat.